Tuh ayeuna teh bulan Agustus berarti orang rencana rek nyieun gapura ya. Aing kudu nyamper si Kentung ya. Orang ngomong ke RT ya. Nyamperkeun RT ya jeung si Kentung nyamper lah berarti ka imah si Kentung ieu mah. Aduh. Kira-kira anak ayam mah di mana si Kentung Tok sieun teh eueuh. Pabrik ya, tapi dah ayam nyawa kurang tinggal heula ka imahna. Bi, parunten Kemana tuh? Nuju naon ieu teh? Rujak kan? Oh, naju. Bade ka si Kentung aya wah kira-kirana di bumina. Kalau itu mah juga naga dama kaya. Sugana tuh urang eta heulanya. Mangga binya. Nah, Ayo. Gitu bener digawe eta cek ibi-ibi ngomong digawe. Beang nyawa samper heula. Wah, kieu mah sok balik manehna. Aya gini kan bener. Tung, lek. Kemalek? Kamaneh nyamper. Hah? Kamaneh nyamper. Ayo kegiatan deh ya. Mang maneh balik ke pabriknya. Tadi mereka digawe tapi aing hoream. Kegiatan di mah oge. Nih kieu tuh ya, kan di mana kegiatan. Ya kan bulan Agustus ya. Kan sok rame di tunggal tiap gang teh. Agustus itu ayeuna. Bulan Agustus. Aing teh nyaho tanggal Agustus. Ayeuna mah Agustus. Maksudnya kumaha? Itu maksudnya orang kieu urang sampeukeun RT. Urang kan sok rame di jalan sok tunggal tiap gang teh kan sok minta pura. Mencari bahasa baheula mah kaca-kaca. Kaca-kaca. Itu urang sampeukeun RT. Ya hayu aing teh nomor digawe tapi udah kegiatan aya kieu mah aya kegiatan hayu. Nah, pasti RT bakal aya kegiatan yang eta. Ya pasti, ya pasti nya hayu wae. Kurang tadi tuh ka RT tuh. Itu atuh ge sepatu heula aing. Ayo mah ai arek nyieun mah kegiatan soalna ayo kegiatan. Yalah aing sepatu heula. Ai kitu mah. Ini mereka digawe yang celek. Tadi nama yang sebab dengan jalan dia hayu wae jeung ieu mah tarian. Pagawean sore sepi berenanya. Keur sepi pagawean. Ya. Rek mah ieu nu mah ieu. Mesti ngono. Ih, geuningan Batuk kan ge gering kana mah. Anu untung ya. Sok kurang nuna. Ai si RT na di mana? Ya jika namun teh di jalan oge di mana? Ya orang sampai nyali we urang ka jalan kagang. Ayo, aing teh nomor digawe di terus mah gawe tuh. Aing karka ingetan puguh. Hah? Karka ingetan puguh. Aja wah pagawean deh, kegiatan. Ya kitu. Yuk, jangan arah si RT na. Ayo. Atung. Pala ya ya. Ini orang samperkeun heula lah. Jika na areueuh tung ya. Di Naruto. Iya na ge nutup deh. Coba nyaho ketok heula na. Pengen dagon ieu. Assalamualaikum. Pak RT. Pak RT. Pak Tani. Tunggu, gua jareun. Tuan diharap ini tuh. Turang dari karep yuk. Jauh jadi ditutup. Motor karo. Ayo tutupan deui eta. So, orang saing teh aing bukan bisa. Sok. Tah kitu we. Balik sih. Diharap bukan itu. Ayo. Bener tuh. Ayah keur ngarayu. Ayo naon tadi mah siap malaman. Isuk dinyen ka bulan di dieu. Arek rencana nyieun gapura ka RT teh nyawa sekal. Kamu sering bantuan aing gede di ditu. Aing di dieu gede ieu mah kan nu leutik. Itu mah nu gede. Pokoknya mana datang, ada itu KRT Umi, ayah di situ gede, jadi bantuan mah di situ. Apa dia berarti mah anak-anak terus. Soalnya di dia mah ngetek angin tembus sia. Oh iya anu. Udah sia malah lamat eta. Lamatnya. Oh, jadi itu masalah spy. Ayo gitu Masalah itu weh. Ayo gitunya. Ayo berani yuk. Tepuan apa? Oh, siap. Gawe teh
nyanyi wae hantu. Geus angis manten. Jauh mah make motor teh gitu. Ayo. Oke, lembah aja. Tuh. Ngajak kali gawe tidak. Mana yakin gapura teh, Mang? Buka. Hah? Pati saya. Terus ayo. Boga aja kan teh. RT. Terus ayo. Mana? Orang kemampuan. Ayo tuh. Kayak lo baken, pagawean mah. Kamu dulu mah mantuan tahu ah. Ayo tuh ayo. Ayo kemampuan kau. Yes. Tim sana dia tim. Tim. Iya ge sarua wae pakai ilmu. Tuh tinggal ilmu. Dan anu teh bisa memar rapi. Itu kan kolot rapi. Tong datang urubah we. Tong tuh. Aing teh bisa ya. Di Bang Marisan kos kieu teh. Tuh udah hese. Angkat soet itu kan ulengan teh tim. Malah hinis. Tuh gitu tuh. Tuh tim. Anger dah hese mal bisa cuma. Halo bat. Tuh. Gawe saya teh. Baik, gawe. Ah. Lo batuh nya. Teh, gawe gawe. Mang. bingung nih wae nyarong itu nanti deh. Berarti kudu dijerok. Angkutan kayu di jalan. Oh, aya kayu. Aja kan tuh suatu mau Bawain kan dia. dia. Kayak kalau kuliah emang ke suatu itu kita bantuan kesempatan ibu. Jok wae. Aduh siapa? Halo. Oh. Belum. Siapnya. Wah, lah. Ayo. Karena barudak kira-kira tuh itu angin semuanya aja nak. Ya, udah bari itu mah. Mulai ngechat ya. Yang penting mah nu aing angge kieu. Ngadepkeun lah. Aing. Ada itu loba nu digaweana. Pak juga nama. Tambahan barudak ngeureunna saware. Heeh, tambahan. Jelema loba ieu di itu mah. Ieu mah keur berada leutik ongko beda jeung itu kan. Kali si Otim jeung si Kendung sarape si Alek kuman lah. Kali-kali sekali gawekeun. Nyanyiin gapura. Beres tuh, beres. Beres pasti mau lihat terus. Ayo orang ningali gapura teh dia nangis beres ya dipasangkeun. Pan tadi barang menang Geus beberapa poe. Heeh. Ya soalna penilaian teh penting. Penting ayeuna. Wah, ini kudu beres. Ya iya ngomong si Otim ka mana nya? Kan geuring lagi teu ngareunah geuring teh. Iya, ayo urang ningali ya. Ayo. Nih ayo gapurana. Soalnya penilaian kudu halus tuh. Ih, Anggeus tuh. anggeus tuh bener. Nya. Halus lampu lagi euy. Nya. Kalau aing tinggalin euy. Tesek. Motor. Gas. Heula. Tarik motor aing power. Tarik motor. Aisyah bosan hirup. Ayo jeung aing bari. Batu. Ayo.
Halus, beres ya. Halusnya. Kecil halus. Tapi kau itu kau ujungnya tuh lampu naga Keren tuh. Iya keluar. Halus euy. Tarik ke, dengerin mah. Hei. Aing teh apura, aing tinggalun. Goblok. Asyik suruh pasang Apura teh ngerti arah raya. Alah, pamir deh, pamir. Iya, ada raya bener Pak. Emang Pak. Aduh beres euy. Geus datang DT Ya, kira-kira penilaianna iraha. Kirang terang ieu teh masalah penilaian. Pemusdes. Kan jadi juara. Pemusdes tuh. Ya, amin lah. Tung jana busnya sapaleun. Ah, bures. Terus pamir teh apa jam berapa? Apa lain? Oh, Haruskeun PPT. berarti nya. Ya, ya biar cuma di sana ngingin doang. Mudah-mudahan ada orang ya berusaha semaksimal mungkin ya. Alhamdulillah. Yes, mantap pokoknya ya. Ya iya, Gitu bener. Terus dong. Bener Pak Anil. RW tilu. Oh, RW tilu. Nah, siap maaf lah. Nun. Ih, oh aing. Pak Mil. Sakan tenang pada nyuwunkeun cai, ieu kan kentung tujuh teu damang ye. Sekawat. Asa mungkin jampe ke Pak Mil. Oh, Jasa jasa awak. tujuan. Pada cai Pak Mil. Amil, mari nambah. Kan ulah bebas. Aing cai pamir ke ka urang. Pan balik tengah reu kentung. Kela saha nu hayang cai teh. Tah ieu kentung Pak Mil. Maksudna rek minta naon? Cai. Haus. Cai haus dan hayang teh jai Mari. Supnya sare. Urang cari. beres insyaallah mustajab. Wes pamil ku sare heula mun. Ciru bari. Itu si berarti itu tuh naon mana telek nya naon he ku pamil di berena. Mana tadi makan minum. Ayam lu si baca kalau prima. Ay mah bener pamil mah. Kamu tuh harga ciru pamil. Ayo pamil baca. Nuhun mau lah jadi pamil ciru. 2 3. Ya terbaik pamil mah mece. Ciru baik. Ya jadi Mending kena si Budi kan tengah reuna. Orang tinggal lihat tuh jeung musdah yuk. Bos ku sia aing keur sibuk rek aya ku ngajuri ieu jual. Oh bener sih. bener nya. Yang orang wakilan Atuh saduan nyanyi. aing geus anggeus Ngeraneng we aing. Siap. Salam. Atuh urang mah malila urang rek ningali si Budinya. Ayo siap. Mau salam. Ya siap kitu sah. Ya naon Salam wae dangkap. Aduh. Salaman wae. Dasar karo gawe sedeng si Alex mah geus hirupna geus teu marele pisan harus runtang gulinding oleh beberantuan di kamari. Kemana? Halus jalan teh nya mah. Lain menjadi alus soalnya geus kapasang kabeh. Yo, dengan penilaian dah. Sip.